3. Korban inisial A jeung V dijambret digigireun ku 3 palaku ngagunakeun sapeda motor. Palaku usaha kabur, tapi aya 2 anggota Intel nu ningali kajadian teu urus ngudag eta 2 palaku. Abdi teh ti Indomaret bade lempang ka toko sabari nungguan Gojek. Nah, eta teh aya 2 awewe oge nu lempang teh. Salah sahijina mamawa tos teh dikieu-kieukeun, tah abdi ge heran naha jeung kudu dikieu-kieukeun. Nah, ujuk-ujuk we aya 3 lalaki nu nyokot tas awewe eta. Terus abdi teh reueuh satunya da di panon abdi depan pisan kitu. Jadina kitu ruas abdina. Di dia abdi bade nanya ke korban kumaha kejadianna. Abdi nuju lempang, aya bapak-bapak numpak motor. Ujuk-ujuk narik tas rancangan abdi langsung ngagero minta tulung. Tuluy aya 2 jalmi nu nulungan, teras dikejar ku aranjeuna. Abdi teh bade ulin sambil rancangan abdi ngan di pasihan atos pas-pasan ku si mama. Abdi teh simpen di kantong, basakeun lempang aya nu nari kantong abdi. Abdi teh rawas atunya teu tiasa naon. Terus eta teh abdi teh paksa langsung ngomong tulung-tulung. Sakitu we ti abdi jeung korban. Liputan hiji ngalaporkeun kajadian eta kabeh sarta hatur nuhun.